Oke, masih bersama Baraya YouTuber, masih bersama Wahyu Rohai Channel. Oke. Cecep masih ada di sini. Rame kene. Bingung aing menanya. Jadi orang konsentrasi itu lagi. Kelai. Lainnya kamera on, audiens saya balik ke Oke, Baraya YouTuber. Masih kena serangan Abdi Wahyu Rohai dan Silung dan Cecep Bungsu. Makasih Ibrahim para rotong sok. kain heula, pakai kain aja. Makasih ya. Si kepiran. Tapi tadi untung geus mimiti aing. Penyanyi Cecep Bungsu, urang tes lagu calung we tong komsun mah barataknya. Penyanyi-penyanyian lagu calung Kang Cep, sagolobok dua golobok. Ya, calung semua ya. Aya. Kubu yang lagu calung Hujan gerimis. Geus lah men Ngalayung. ngalayung lagu aing sing lah. Aduh. Lamun lancar. Ada kan hujan-hujan. Ya lah, lagu lancar lagu ngalayung. Oke, direkam di pabrik aci. Aduh, gila ya. Urang kupingin kita dari Kang Cecepnya. Rek setengah, sepotong. Kumaha saja di stop kieu lah. Aduh, kenapa sih? Wajib menang imah. Bukan imah mau menang. Jika Abi teh juarain gitu. Naon teh? Sedih. Nah kunaon? Sales mah geus tepat poe. Ah, kenapa? Tempat ini mah teu duit we. Ah, ya, nanti jawaban lagi mana ya? Hujan gerimis. mis. Panas diheukeun. Make batu. Oh, urusan ini mah. Pakai batu pakai lah. Murubut masih handamis. Enakan atuh deuran. Kecatnat citangis. Bener sih? Teu salah. Rembay na Oh, cita. kan itu pepatahan. Jadi kudu nyaho. Rembay na cita. Ayo pencipta lagu mah kudu menereukeun siapa belum ke itu, moal kitu. So atuh rembay na cita mis. Rembay na citangis. Terus Sumegrup. kurang kitu sih. Sumegrup hati ngalani. Sumagrup hati ngalani. Halo. Wetannya apa? Bukan kreasi. Karena kamu kreatif dong. Tapi eta mah pan diajar lagu nu geus aya. Turutan. Si meke. Kela. Turutan ieu. Cing. Kali ya? Uciwa ya. Halo si galak. Mau aku kata-kata aja. Oh, sok. Kalau pernah Turutan bercanda mah turutan. Kayaknya bisa. Cing gitu. sok, kita lagi salung kita mah. Saung. Orang emang ngerokok tuh bisa. Wah. Kalau manusia. Sekali gitu. Waduh. Sieu mah paheulana hobi hadan sieu. Hobi hadan, mata ka bawa. Yes, ya tuh. Kamu nyanyi kudu kitu. Mau nyanyi kudu kitu teh. Lamun teh kitu goreng. Oke. Tapi eta hayang bisa ungklak-ungklak gitu sama kumaha. So, praktekeun. Yang beda sih kan Puasana berat. Puasana berat. Tengah darhut pada 10 tahun.
dengan ada besi 4 bulan. Dulu lembang di jalan aspal 10 kilo 3 tahun. Wah, Kalian kalian bintang tahu kalian. Kang Dadilenya sareng Kang Elan. Ayo. Kemana? Oke, Dik, aing. Sampurasun. Sampai. Iya masih kena ayam. Saya di jero. Kamu matung atuh. Elan sampai. Itu pulang-pulang. Iya. Sepuh, sepuh. Iya, sing salabar Kang Parasa. Sing salabar. Nah, kita orang ngobrol lah. Kang Dadi tadi Kang Dadilenya mah sudah banyak ngobrol sudah. Nah, sekarang kita tanya Kang Elan. Kang Elan ini anak bedul dari Kang Cecep bungsu. Oh iya dong. Gitu ya? Oh iya. Kalau nama biasa. Apa namanya? Pak, Aing mau boga lagi lah. Ekspresi. aing pituin kan. Bituin mah asli. Oh. Gitu. Oh. Tapi aing mana digugat Pak kolot temen buka kolot ieu. Aing di anak digugat Pak. Asli Macul. Sidik jangar. Alhamdulillah kan ada aing cek bagian ngahina ku anak. Aya mah enggak dimiti, enggak lawan, enggak kolot ya. Hiji-hiji. Dicara itu bisa. Pasti dah ibu usaha. Ire uyah mah tara tes unggul nya. Mana hang di juga lu. Pasti lagi cek peribahasa gitu kan. Pasti lagi turunnya. Sok bebas rek kalubur ka mana ka. Kela tuh kalau coba. Pasti turun ke kanan. Nah, Kang Elan salah saya juga putra Kang Cecep Bungsu pada wagi Sudaira sami neraskeun yeuna raja bisa kedapnya gitu. Iya. Ada kayak naonna. Aya manyawatna. Teu aya. Sakedap beliau kita aya tin hojat. Sebab nu hojat teh ngeusan. Kasih kuih. Damang anyu. Elan sami nyanyikannya neraskeun si bapaknya. Iya, Pak. Saur Kang Elan dia. Gaduh bapak jika ki kumaha. Kumaha pendapat Kang Elan? Bangga urang mah. Padahal Aku sih sama. kumaha Kang Elan? Ya mah, jadi sebenarnya mah kada ubah kita bangga gitu. Ayo tungtung. Bangga kumaha? Bangga teu, Bangga teu gitu. Bangga mah ujin. Kang, kana kamera Kang. Kumaha? Siap. Jadi kada bapak kita, nah abi Lagi itu kayak kumaha gelok atau kumaha? nah iya deh. Ini Bangga teu tadi teh. bangga henteu. Ruji teu. Bangga henteu ngan selaku anakna we abi gitu. Ngaraos bangga. Oh, tadi itu konsisten. Itu konsisten. Siapa yang ongkos mah ini? Sieu bisa balik. Tadi cerita teu bangga we terus. Tadi bangga teu. Rumah. Nah. Tuh di body. Awas sok bro, awas. Rumah selaku budakna we. Gitulah. Rumah harus bangga kumaha gaduh bapak nu semadeu kieu. Nah, Sebenarnya kieu teh naon da aya meureun loba. Nya pada kumaha maksudna sore itu pada kumaha. Anu kasep gear. Kita dibanggakeun. ya seperti mana jauh dah. Kalau anaknya, kela asa pantes anaknya. Udah kalangan kereta api. Jauh kalangan lagi. Da kumargi eureun bapak ieu mah tos jadi Almarhum. terus salaku jadi artis anu parantos terkenal se Jawa Barat. Nanti jadi artos gitu. Nah, Orang calon mah gitu. Ade. Ka pamirsa anu mulia. Asa siaran radio. Asa siaran. Asa khotbah Jumat. Mau pakai mangga. Jadi Subhanallah. tukang calung mah kudu ngarasakeun capek. Capek na teh lain naon nu ayeuna mah wah hebat tukang kenang teh. Kali narima. bener. Tapi baheula mah pernah air. Mane ayeuna soal bapak ieu ka bapak asli. Aduh, kayak nyewa lagi. Aduh. Nah, jadi kudu bisa Darah, ngarasakeun gitu darah. pahitna, peuheurna, leueurna, haseumna
ngan ku ulah amis nama beak ku eyang kurang tadi sekarang ku kopo maneh. Baitna meureun. Baitna. Amisna aitna meureun. Nah, amis nama ku maneh ayeuna. Amis nama si kopi geus. Amis tah ieu amis. Nah, enak. Jadi intinya meureun da ieu luar biasa lah nya si Kang Elang gaduh Rama meureun Cece. Aduh. Gila-gila. Ade ya sare sakang ade. Ramana teh. Kan Cece bungsu. Eta. Sangat goreng batu da aku mah kumaha. Nah, kesep anakna. Hah? Ai kasep teh udah mau pain calung mah. Nggak, kudu Si goreng batu. proba seke. Pan kudu aya tinggalin. Benar. Jadi halus lah Kang. Jadi ayah regenerasi. Kemudian Kang Elan mah regenerasi penyanyi milenial ayeuna lah kurang lebih. Tapi masih dina jalur calung kan? Masih. Lain jalur kereta api, jalur Atau mungkin itu karena pop Sunda. Nah, dengan pop Sunda sih, nah cuman intinya dina calung sih sadaya lagi. Album tuh saya calung. Hidup calung. Kita nuturkeun si bapana tuh sabaraha album. Udah ngarilis ya nah. Nembe bade. Oh, nembe bade. Nuju ngarilis. Alhamdulillah muga sing sukses. Amin. Amin. Sok, amin. Ya. Sageureulun Kang lagu calung naon we bebas Kang. Oh. Karena kamera Kang lah. Tadi ya Kang. Kenapa laguna itu? Mari bayar, nu tadi urang teu bisa mari bayar sih nu babari. Mau mari bae teh? Sok cing ngomong papagan ya papagan. Sok, sokan. Sok, sok, miter kumaha? Geus eta mari bayar. Di Maribaya manehna kungsi nyarita. Paslanana, heuh, heula eta nama geus bener paslanana. Raja makalangan Terus kuring lempang dina jero pangimpian. wow. Udah harus umbrah. Setekan hati sekurang segede. Udah pasti harus umbrah aja. Tapi bener ieu, ngan pedah teu cocok. Benar udah kurang. Teu cocok nyanyi rock. Nyaho, calung ieu mah. Cocokan mah. Ini nyebut mah ka ieu. Oh, ayo. aya disebut budak urang. Gitu. Kang Elan masih kena sekolah? Terus ke sekolah, cuman ayeuna Masa biayaan bukan budak teh. Kata sekolah kieu. Cici. Ayeuna mah ngatur-ngatur si bapak we. Nah, iya meureun. Penting mah orang bersifat positif saja. Iya, ditutur teh percaya, ieu loba bengkol. Si mengkol. Tapi itu benernya, Kang Elan sebagai generasi penerus calungnya, calung itu luar biasanya. Tonggeng si tidak kesenian sunat ya. Kesenian sunat itu semelanglang dunia, melanglang buana kemana-mana ya. Jadi enggak we dunia aing mencan. Abdi itu sumberling kemana-mana. Alhamdulillah. Sambutan anda luar biasa, sunatnya gering ampuh, sunat luar biasa. Kang Elan, Kang Cece Bungsu, Abdi Wahyu Raya, sareng Kang Dadi Lenyai, Kang Dani Silung. Dikasih dropnya. Siap. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan seniman semua yang sudah bertanggung jawab terhadap kesenian Sunda, kemajuan, pelestarian dan perkembangan kesenian Sunda. Ya, nanti kita akan ketemu lagi tetap di acaranya Wahyu Raya Channel yaitu